daling deng budak hideng aku hayam dengan hayam aku tetelo. Aduh, alhamdulillah bulan puasa ya. Sayuran sugan mahal. Lumayan ada alus ya. Sugan bah ditu sawahana caian da geus diboyor bieu. Dan aya rezeki ya tina kebun cabe. Aduh, berangan ini ya. Waktu nampak cai. Boba saat cai teh. Nah, hanya semua jam itu bingung teh. Ah, iya lah, bawa. Benar saat saya itu ya. Aduh, iya, saya itu ya. Mau dapetin saya itu ya. Matahari kumaha ya. Jam teu mawa. Jamnya dah. Nah, hayang ukur jam sabaraha cenah teh. Nah, ukur we jam sabaraha, bawa jam 8 ya. Oh, bener jam 8 bener. Iya cai teh ya. Wah, sebener si Abroha yo. Cai dikadikeun KB, Broha. Si Abroha cai diasupkeun KB. Aduh, ieu mah bener nya meupeun bogahan ieu teh bagian dewek yo jam 8 yo. Nah, diasupkeun ka dieu. Cocokan ku aing mah mampeng eueuh. Pas jam 8 bagian pandai bagian meureun ngau-ngau oge. Si Abrohan eueuh. Kemana si Abrohan ieu? Ha? Eueuh bener. Tuh bener cai teh saat si Abrohan mah. Aduh, ieu cabena ieu ajeuna panen mamun di ala kurangnya cabena ieu. Tuh bener si Abrohan mah aduh cai teh. Gagal panen imah bener yakin ku si Abroha. Asupkeun ka dieu. Diasupkeun aing kabehna mah. Abroha. Tuh saat kieu saya teh aduh aing si Abrohana eueuh euy. Aduh, Broha. Tuh saat kieu saya teh tuh. Gusti genah mun boga pamajikan ya. Di sawah aya batur meureunang. Aduh. Moal kieu panas ya. Tapi galaring keneh ieu can dilaanan deh. Coba sawah can ditempo deui caina deh. Caian henteuna. Duh, kudu ditempo deui ieu mah caina ieu. Bisi kaburu saat deui. Bener dia teh saat kusaha ditutupan ya. Bener. Duh, paingan aya nyocokan. Saha ieu? Pan waktuna ge dewek keneh ieu teh. Aduh. Saat deui di batuan deh. Gobloknya calutak ya. Curiga bangun-bangun nama. Saha ieu? Goblok ieu cocokan teu ku batu hungkul. Terbalik. Wah, ieu jelema nanya, goblok si kacing mah. Terbalik cai bagian dewek kereng dicocokan. Wah, ieu jelema na ieu si kacim teu apa ceregna mah. Kenaon manehnana di dinya? Curiga. Hei kacim. Sia keur naon? Cai sia nutup aing. Hei kacim, maneh nu nutup cai ke sawah dewek? Ieu aing teh nang maneh Abroha. Cai bagan dewek, nah kumaha dipelpon? Ieu jam sabaraha? Pan ieu can jam 9 bagian dewek keneh. Teu saha tempo atuh jam. Waduh, maneh ngimpi naon wayah kieu? Aing panas ya geus jam sabaraha cenah. Ega geus 6:30 di imah mah teh can boga jukut teh.
Jukut harejo euy. Wah menang 2 karung mah ieu. Menang ya wah 2 karung ieu mah euy jukut teh. Manuk dadali, manuk pangsaena. Manuk dadali, manuk pangendahna. Manuk dadali, manuk pang alusna. Jadi cangkeng euy. Aduh, ya bener euy geus dicacar kieu nu ngari teh. Atuh dom aing di bere jukut naon aya euwan kieu mah. Aing itu saha nu paresea itu euy. Itu saha nu paresea. Eta naon parasea masalah naon eta teh euy. Isuk-isuk geus parasea kaos lain kolot. Eta masalah naon parasea isuk-isuk kaos lain kolot wae. Nah, ieu mah. Kumaha sok? Bagian saya. Heeh. Si Abroha dibelokeun. Gan- Salapan. Gantian cai mah kali sewang. Mang kieu mang ayeuna jam sabaraha pan jatah urang teh jam 9 ieu cai teh 3 jam 9. Di jam 9 ka itu mah hegae mah si rek pani jeung kebon. Sajam sewang. Pan pugu jatahna Broha tempo nu dek cai. Jangan itu kumaha. Gagal panen kieu mah dek kieu carana. Ayeuna sajam sewang, sajam amang jadi ieu. Ayeuna amang jam sabaraha ka dieu. Dek neng halaya ieu. Ajer ieu. Itu pas jam 8 tuh kepokeun mataharinya tuh. Tuh, itu jam 8 gitu. Bener teh mang ieu jam 8. Sok pangukurkeun ku amang. Kade ieu. Ngan kudu akur pan jelema masa saya sewang we. Bang itu si jatah teh kamari jam 8 teh bagian saya. Darah ku si Abroha dibelokeun tuh. Kepokeun sawah. Garing pan, barulah. Amang ka dieu jam sabaraha pokona mah. Pokoknya mah tieureun jam 8 pokoknya tapi kali teh pas teh. Sok atuh kumaha tuh ieu teh aya urusanana ieu. Kayak atuh da kudu aya Pak ieu. Atuh tuh aya Pak RT. Pak RT dieu Pak RT. Iya buru yuk. Masalah cai ieu riweuh kieu ih. Heeh. Ieu masalah cai teh. Masalah cai cenah teh jangan bagi-bagi air. Naon itu kumaha itu masalah naon? Tah ieu tah nu ngategeun cai. Hah? Cai tah. Jadi kumaha? Hayang pada cai. Pada hayang cai. Heeh. Tah biasana sok aya waktu. Heeh. Di jam 7 nyampe ke jam 8 bagian kanu lain. Heeh. Di jam 8 nyampe ke jam 12 bagian kanu ieu. Ah, tadi jam Ah. 8 teh bagian anak darah ku si Abroha. Oh, jadi Sokot. jadi ente nutup. Heeh, Dina disokot waktuna. ku si Abroha. Dina Dina waktuna tadi teh dari si Abroha. Mancan jam 8 kaci bari maneh. Wes ayeuna mah kieu lah. Daripada ayeuna paloba-loba omong mau balik. Heeh. Aya beresna kumaha lamun urang bereskeun secara kekeluargaan. Moal bener cara anak ieu mah. Nya, Ayo, sok, ayo. dek. Kumaha? Teu teh lah gini kayak gitu. Ada Atuh da geus gara-gara mana sabar mata dua ieu teh masalah cai. Aing awas ah. Oh, eta si Aon. Aneh mah. Tewak si Koeng. Oh, sensok. Naon geus geus. Aduh, buat jukut aing, aduh, jukut aing. Sebenarnya. Siap. Banyak itu baik. Berang ya saya saat ya. Berang ya. Saya ke saat kieu ya. Benar si Abroha ya cai dah sebengar kabeh. Buat ieu tebalik. Wah, podi tebalikna. Dari mana? Tapi ari urang mah ngari teh can nu jukut itu ye, aku dah meureun nek tahun wae. Naon ieu teh di